Kuring sabenerna kaasup jalma anu teu percaya karena hal-hal anu sifatna mistis. Kusabab kuring ngerasa geus lain zamanna kudu percaya kana hal tahayul. Kusabab hal anu kitu teh bisa ditarima lamun baheula, di mana keayaan masih kene sangat diunggah lembur, alatan can loba imah atawa padat siga ayeuna. Tapi pamikiran kuring jadi rubah. Disaprak kuring ngalaman sorangan. Ngaran kuring Ucup. Harita umur kuring 28 tahun. Kuring digawe di salah saji pabrik anu aya di kota Cimahi. Kuring digawe di pabrik eta di tahun 2000. Basa kuring masih kene bujangan. Kajadiana aya kurang leuwih tahun 2000 genep. Basa karek boga budak hiji. Kuring ngalaman kejadian anu matak pikasieun jeung matak aneh jang kuring. Harita teh keur digawe si peuting. Ari digawe teh asupna jam 7 peuting. Tuluy balikna jam 7 isuk-isuk. Kusabab harita pabrik tempat kuring digawe teh jam gawena 12 jam tina sasip. Salila gawe di eta tempat, kuring can pernah ngalaman hal anu aneh. Sok sanajan ceuk batur eta pabrik teh sanget jeung mineng ngadenge beja aya anu pirajeuneun kawenehan sok manggihan anu teu kaasup ku akal. Tapi jang kuring teu bisa percaya kitu wae. Aya anu ngomong kungsi nempo kunti di juru tempat mobil parkir. Aya oge anu ngomong kungsi nempo genderuwo anu gede dina deukeut toran cai di pabrik eta. Tapi ku kuring mah tara dipercaya. Ukur dianggap angin we harita mah. Ngan peuting eta rada lain ti biasana. Pagawean kuring nyaeta bagian nyelup kain. Kuring nyepeng hiji mesin celup anu badag. Dina sapopoena rutinitas kuring kudu nyelup kain warna hideung atawa dongker. Kusabab mesin anu dicepeng ku kuring khusus keur warna-warna kolot. Timimitinangan roda jang ngawadahan kain nepikeun ka ngangkut kain tigray jeung ngasupkeun kana jero mesin. Eta geus jadi pagawean kuring anu kudu dilakonan. Lamun gawe peuting teh aya waktu jang istirahat kurang leuwih sajam. Mimiti istirahat teh di jam 12 peuting ka luhur. Nyaeta mah kumaha urang anu rek make jam istirahat eta. Aya anu nyokot jam 1 atawa jam 2. Aya oge anu nyokot jam 3 subuh karek istirahat. Kumaha rinehna pagawean maranehanana bisa ninggalkeun mesin anu keur nyelup kain. Ari sarena mah bisa di mana wae. Kadang aya anu sare dina luhur roda anu disimpen di hareupeun mesin. Aya oge anu sare di rohangan bagian gray, tempat nyimpen kain anu geus diinspek. Aya oge anu sare di musola di eta pabrik.
Tapi ari kuring mah sok sare teh dina roda anu aya kaenan. Nyaeta dihareupeun mesin. Pamikir kuring, bisi aya naon dina mesin bisa langsung ngomekeun. Lamun kain anu keur dicelup ngalaman macet. Tapi peuting harita mah barang keur loba-lobana. Puguh orderan ti klien teh keur rame pisan. Nepikeun ka hesen yang roda keur ngawadahan kain. Kusabab roda masih kene pinu ku kain anu numpuk di bagian finishing. Anu akhirna kuring oge can ka bagian roda jang nurunkeun kain anu geus meunang nyelup teh. Jadi hareupeun mesin can nyampak roda kosong. Nya geus waktuna kuring kudu sare heula. Kusabab panon karasa tunduh pisan. Kapaksa peuting eta mah kudu sare milu siga batur. Nyaeta sare di gudang grey anu pinuh ku kain anu acan dicelup. Harita teh kurang leuwih jam 1:30. Kuring indit ka gudang anu tempat narada anggang ti rohangan tempat mesin celup. Kaayaan puguh ge rada sepi di gudang mah. Ari aya jalma teh sakali-kali lamun manehna keur ngawadahan kain jang dicelup. Nya sanggeus kitu mah maranehna sok baralik deui ka rohangan masing-masing. Nya kuring milih tempat anu rada nyingkur. Maksudnya ngaran teu kaganggu ku batur anu rek ngawadahan kain. Sok sanajan ukur sajam, kuring hayang sare teh anu rada tibra. Nya kuring milih teh di tungtung grey, hareupeun jam dingding supaya ari lilir bisa nempo langsung kana waktu. Bisi kuring kabablasan. Sanggeus ngabobenah kain, kuring langsung ngagoledakeun awak dina luhur kain. Anu satuluyna kuring meureumkeun panon. Tapi harita mah asa hese sare karasana. Padahal basa keur digawe kuring ngarasa geus tunduh kacida. Kuring jadi guling gasahan hese sare. Tapi pikiran kuring geus asa teu sadar. Nah kuring geus sare atawa acan harita teh. Kusabab ceulima masih kene ngadenge hawar-hawar suara mesin anu hurung di rohangan celup. Kaayaan di eta gudang teh sepi kacida. Kusabab jalma hiji-hiji acan. Teu sababaraha lila ti harita karasa awak kuring rada ngaleuy leuleus. Teuing geus ngarasa tunduh. Jadi pamikir teh pisarireun teh geus datang. Nya akhirna kuring sare. Tapi can oge sababaraha lila kuring ngadenge suara budak leutik lulumpatan bari siga anu sesirian.
Kuring tengusikeun awak. Tapi ngan saukur ngabentahkeun panon kuring hungkul. Barang kuring bentak nyawai katempo ku kuring aya budak leutik tiluan keur lulumpatan di jero gudang eta. Eta budak teh sirahna barotak kabeh jeung teu di baju, awakna rada hideung jeung ceulina siga anu lancip. Tapi anu jadi aneh keur kuring dina waktu harita kasampak di eta tempat teh jadi aya sababaraha babaturan kuring anu sarua keur sare. Ngan maranehna mah tibra siga anu teu kaganggu ku sora budak leutik anu keur lumpatan bari seserian. Jeung eta budak teh lulumpatan narae kana luhur kayan sagala. Bari ngagajleng ngalengkahan babaturan kuring anu keur sare. Maranehanana lulumpatan bari silih udag. Kuring rada reuwas pacampur jeung aneh. Nah makhluk naon eta budak teh? Di mana datangna eta barudak teh? Kuring nempok kejadian eta asa sadar teu sadar. Nah eta teh nyata atawa kuring keur aya dina alam ngimpi. Sainget kuring yen di eta tempat teh ngan ukur kuring hungkul. Tapi hajol aya sababaraha babaturan kuring anu keur sare oge. Lamun nya mah babaturan nuturkeun kuring kudu kadenge atuh sorana jeung kuring oge bakal nyaho. Kuring jadi mikiran kejadian anu katempo harita. Dina kahayaan keur mikir kitu, kuring nempo aya kalangkang hideung anu ngajanteng dina meja produksi anu aya di rohangan eta. Beungeutna teu pati jelas katempo ku kuring. Manehna ngajanteng bari mulak cangkeng. Dedegana mah siga saurang lalaki, tapi teu jelas beungeutna da puguh poe kareta teh. Manehna siga anu keur merhatikeun ka barudak leutik anu keur arulin eta. Lila kuring merhatikeun eta makhluk bari masih kene kaayaan keur ngagoler di tempat kuring rek sare. Pikiran jadi teu paruguh pacampur ku tanda tanya anu gede. Tapi anehna kuringan saukur bisa merhatikeun hungkul. Baham teu bisa ngomong. Teu bisa nyare ka eta barudak anu keur alulin tea atawa nanya ka jalma anu katempo keur ngajanteng ku kuring. Beuki lila eta barudak anu ulin teh asa beuki ngahajakeun. Maranehanana lulumpatan bari ngagajel ngalengkahan kuring. Nempok itu kuring ruas campur ambek. Anu spontan kuring ngoreja cengkat tina ngagoler. Barang cengkat kuring nempok keayaan di eta tempat jadi sepi jempling deui. Kuring rurat reret ka sabuderan eta tempat. Geuning eueuh sasaha. Babaturan anu katempo ku kuring sare di eta tempat ge eueuh. Barudak jeung jalma anu katempo ku kuring teh ngaleungit. Kuring bener-bener sorangan di eta rohangan. Naon ari anu bieu? Nah
nganyaan atawa ngimpi. Lamun ngimpi, nah siga anu nyata pisan. Kadenge jelas ku kuring segala rupana. Dina siri eta budak jeung sora lulumpatanana. Kuring nempok kana jam dingding anu aya di hareupeun kuring. Waktu nunjukkeun karek jam 2:10. Sakedapan kuringan ukur bisa ngahuleng karena kejadian anu kaalaman ku kuring. Dina kerkaayaan kuring ngahuleng kitu, hawar-hawar kuring ngadenge siga aya sora gamelan jeung kadenge sora siga sinden anu keur ngawih. Kuring mikir, nah saha anu keur manggung di daerah eta. Jeung pugu tempat kuring digawe mah mangrupakeun kawasan industri jauh ti Pelemburan. Jeung dina nyana oge aya anu keur nabuh peuting eta. Moal nya kadenge da pugu kasilap ku sora mesin oge. Tapi ieu mah asa jelas kadenge ku kuring. Jeung beuki lila siga anu beuki ngahajakeun. Eta sora teh beuki jelas kadengena. Perasaan kuring asa jadi keung, asa jadi muringkak bulu punduk. Nya harita geus teu bisa nandangan deui rasa kasieun. Kuring langsung ngejat eta tempat, nguruk karohangan tempat kuring digawe. Bari satengah lumpat, kuring rurusuhan ini teh eta patempatan. Di harita digawe teh ukur ngahulang mikiran naon anu kaalaman ku kuring basa kersare. Tapi ka akhirna waktuna kuring balik ka imah. Geus ilaharna satepina ka imah kuring ngaheulakeun heula sarapan tuluy bebantu kanu jadi pamajikan jeung nganteurkeun budak ka sakola. Kuring kakarek sare teh sanggeus liwat jam 8 isuk-isuk. Tapi anu jadi aneh keur kuring basak keur sare. Nah kuring ngimpi deui budak anu kaimpikeun ku kuring basak keur sare di pabrik. Eta budak teh dina impian aya di kamar kuring bari arulin bari gagajelengan sakumaha anu dilakukeun basa di gudang grey. Kuring jadi kahudangkeun karena kejadian eta. Anu akhirna jadi kapikiran ngeunaan impian eta teh. Nah bisa ngimpi di pagawean kabawa eta impiana nepi ka imah. Nya kuring nyaritakeun kejadian anu kaalaman ku kuring ka salah saurang ustad anu aya di lembur. Maksud teh bisi aya naon anu tumiba ka kuring sangkan bisa jaga diri. Diceritaan kitu eta ustad nerangkeun yen cenah di pabrik eta teh aya anu melakan tuyul. Ngan teu ngajentrekeun saha-saha nama. Anu jelas aya anu ngukut tuyul sababaraha hiji di pabrik eta. Nah kuring bisa nempo nya kabeneran kuring kasub jalma anu teu percaya kana hal-hal tahayul anu antugna jadi kawenehan ngalaman kejadian sarupa kitu.